Urang nyieun leungeun wayang taya bahana hayu baraya. Sampurasun baraya saung waing deraut ayeuna urang ngadamel leungeun wayang anu putri teh ageungan taya bahana ieu teh ageung nya. Ieu teh masih keneh bahan nya encan dileutikkeun we inten. Tayna urang teuk-teukan ieu pikeun pigeulangna tah sapertos kieu ngeureunnan. Tah teras wae urang kadekan pikeun naon meminimalisir ku banggana ngarautan nya kedah dikadekan heula gitu supados engkena dina ngarautna teh teu tarahal teuing kitu teu lila teuing janten kedah dibakalan baraya. Tah mangga disakseni nya tahap demi tahap step by step ieu tahapanana ti mimiti urang ngabakalan geuningan naon huluna teras urang ngabedah ngukir sareng kaleungeun-leungeunna sadayana ku abdi di posting nya. Meh naon hiji meureunnan meh kakontrol ku ownerna gitu bahwa naon pesenanna teh nuju dipaju gitu nuju digarap tah kan nu teu acan digarap nah wayahna kitu nya. Margi kitu meureunnan abdi oge meureunnan ngantri nya da abdi ge alim dicarekan ku batur kitu piraku anu ti heula dipaneurikeun kitu nya. Janten kedah antrianana menurut antrian kitu tah baraya nya nuhunkeun meninggalihna kitu teh mah. Da kumaha deui atuh. Ayeuna teras wae nya urang wangsul deui ieu kana proses ngadamel leungeun wayang teh. Tah ayeuna urang leutikkeun baraya leutikkeun sayeuna sapantesna da teu keur awewe ulah ageung teuing ulah disaruakeun jeung ponggawana teu nepi satriaan rada alitan sakedik meh naon nuansa atau napi karakter wanitana teh katawis baraya janten ulah keker teuing lah istilahna. Tah urang alitan we sakieu ge cekap. Tah teras urang pajeng kana ieuna kana ramo-ramona atau napi jari-jarina urang keureueuh ieu. Urang keureueuh jari-jarina urang naon panteskeun ukuranana ulah meber teuing ulah ageung teuing. Pokona sabiasa-biasa panangan awewe nya. Leungeun awewe meureunnan rada alit rada panjang tah. Teras urang guratan ieu teh pikeun jari-jarina baraya urang pola oge ieu teh teu bisa sagawayah. Bisi urang paduduluk-duk we nyaho mah leungeunna teh jarina ngan 4 kitu tah. Pan kudu diomean deui ari digurat heula mah pan meureunnan 5 tah kitu baraya. Teu bisa buru-buru teu bisa kumaha nya abdi ieu mah khusus keur abdi gitu teu nyaho ari nu sanes mah meureunnan bisa cenah ge aya anu sapoe meunang hiji wayang kumplit nepi ka beres atuh sae jago kacida gitu abdi mah ngan teu acan tugi ka dinya kitu. Mendengna kieu we daek lila mangga henteu mah teu sawios-wios da seueur pangrajin wayang mah lain abdi wae. Kitu meureunnan baraya nya. Teras wae meureunnan tuh urang guratan oge anu palebah ieuna. Tuh sami ieu ge urang sogatan urang jieun minangkana ieu teh jari jemarina baraya. Sangkan katawis realistisnya katawis realistis jeung siga ramo-ramo seperti biasana meureunnan. Tah ulah hilap ieuna oge baraya. Ulah hilap urang rautan oge nu kieuna baraya. Tuh tos bade beres ieu teh sakedik deui baraya. Cobi urang sepil tah upami tos beres mah urang sepil baraya sakedap deui ieu teh. Teh ieu pikeun geulangna oge urang rapihkeun baraya ulah kandel teuing margi engkeun aya ukiran sakedik baraya. Tah kirang langkung sapertos kieu. Hatur nuhun baraya parantos manteng di video kuring. Sakali deui hatur nuhun cag.